Mungkin gitu kena riget kayak pasti. Taki baraya lanjutannya bagian kenca alias bagian kiri nu kanan baju beres. Nah ini bagian dia tuh makan kiri baraya tuh ganjel. Olah nyeri. Biasa cara nukat tuh cara nama usapan heula gitu barayanya supaya naon supaya lulus heula si darahna supaya purai suratna lulus tong kulkas sakalikeun nyeri mencetna engke urutna biasa ditotok pakai kieu teh tek tek oh ngajeret teh oh ngagoak sakit baraya tuh aduh ala ieu tega-tega teh teuing oh cik jalan terapnya oh baraya oh bisa rada di malungun aing geus biasa mijitna nyeri sakit itu kalau pakai kayu gitu lebih parah ngan urutna sok nyeri pisan. Tah kitu baraya nu paling kenca alias paling kiri ge sami ditotok keula dina titik-titik urat tertentu. kiri mah tidak bisa neng. Oh nu kiri mah ripuh cenah berarti kaluhur kan awakna leuwih ripuh dasarna di dieu urat mah sadayana oge ujung. Gitu baraya orang membijit mah biasa beres di dia mah empat di kena dampal nak tuh barayanya tak tuh orang perjelas tak ngaguak langsung baraya itu kudu tarik asal pas karena uratna aduh ala ieu nya sakit sama jarte nya mijitna tong tarik teh capek tapi pas kena karena titik urat tertentu na tuh karaos gitu gitu barayanya wassalam.